Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorabacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mapai Jalan ka Naraka bagian kadua. Ieu yasana Ki Masram. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorabacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tapi kumaha kieu wae? Bingung mama teh, bingung ngabenerkeunana. Surah abdi mah tos wae antep upami Kang Parman aya kahoyong. Bohoyong naon bae ku mama ulah dianteur teuing pasihan saperluna sareng saena mah kedah rada dikerasan supados anjeunna mikir sesah tuda mama upami kieu wae mah ceuk Den Ahmad semunu jengkeleunna keran. Memang bener kudu kitu. Tapi mama tetap hariwang. Kumaha atuhnya Sur Juragan Suryaman gogodag bari ngusap banget. Tapi kita oge punten wae mama sanes abi kumawantun kanu janten sepuh. Oh teu nanaon keun bae da biasana sanajan hidap oge eueuh halanganana ngabong bolongan ka mama sebab mama keur ninggang disalah. Syukur hidap mah bager nempona oge mama teh regreg pisan nya kitu deui adi hidap Rukmini beuki gede teh beuki nurut wae ngan eta lah ku cerewetna abong kasebut awewe panasaran namun teu rea omong teh. Da Kang Parman atuh mama anu lepat mah luka kumaha anjeunna mah kitu bae keun bae ayeuna ulah digareuwahkeun teuing rek kitu rek kieu antep da urang mah kurang kumaha ngelingan. Engke gerak karasana mah lamun manehna ngalaman cilaka Sur Juragan Suryaman. Boa ayeuna oge sanes bade kamari baya mama. Teuing atuh nya sugan eta Ahmad sok ngadenge beja ka mana wae cenah lanceuk hidap teh ulina. Nya eta mama ari wartos mah sok kacijerah cenah tapi duka leres henteuna mah abi teu ngayakinkeun. Kacijerah ka saha nya? Ka Mang Burhan panginten mama. Biasa ari dinten Minggu mah sok ngadu hayam. Nu bener mah Juragan Suryaman ngaranjug. Leres ari saur wartos mah. Tapi duka kitu oge mama. Lamun teh mah sok ngadu hayam kacida pisan Parman teh teu nurut ka kolot. Sarua wae jeung ngawiwirangkeun kulawarga urang. Aduh cilaka paingan ahlakna jadi goreng patut. Ari ruang riung pipilueun jeung jelema tukang adu mah Sur Juragan Suryaman semunu ngaharuk sahanteuna atuh nguping beja kitu mata kuirangku jelema rea. Keur kitu kurunyung Neng Rukmini nyamperkeun bari pok ngomong. Mama gerat wang heula itu parantos sayagi. Isu keneh min getol teuing atuh mimin teh. Apan dinten Minggu. Oh nya alus kudu kitu jadi awewe mah. Kudu singara kana gawe. Mangga atuh Kang Ahmad gerasa sarap heula. Hayu Mad Sur Juragan Suryaman beri terus ngadag koloyong ka pabon. Naon deungeun amin? Tanya Ahmad. Saya aya we Kang. Aya goreng kere eueuh. Goreng kere ti mana ari Akang sakieu jaman nuju weritna teh ogohan pisannya. Bisi we aya nu ngeunah. Aya pais lauk mas nu kamari teh sok atuh enggal ulah manderikeun bisi seepeun. Jadilah siap
Cek Ahmad, koloyong ka tukang nuturkeun Neng Rukmini berak tiluanana dalahar manis munuk paranyoeun nakera. Komo dan Ahmad mah da puguh aya lauk emas kasedepna sapiring teh urug deui. Cag urang tunda dugi kadinya. Ayeuna urang guar deui anu anyar. Di buruan hiji imah nu pernahna dicijerah ka tempo harita rame loba jelema ngariung kawas nu lalajo tukang obat. Horeng teh harita keur rame ngadu hayam nu surak jeung nu suit meuni geus teu puguh dedengean. Komo lamun hayam nu keur diadukeunana keur silih bintih mah da aya nu terus igel-igelan sagala. Ari nu dipake lapanganana teh nyaeta buruan imah Juragan Burhan. Raina Juragan Suryaman, Juragan Burhan pisan nu jadi bobotohna dina ngadu hayam mah minangka ketuana. Harita oge Juragan Burhan keur hohoak ngabobotohan hayamna nu keur diadukeun jeung hayam nu batur. Si gelap ngaranna hayam nu Juragan Burhan teh narohkeun nyawa jeung si banteng hayam urang Cimindi. Hayo gabret deui gelap, tah babatokna, cuk Juragan Burhan bari metakeun neunggel. Ulah eleh banteng, bocor santah matana si gelap. Ya gombel, terus kunci terus. Ya tunggul, gitu bagus. Cek Japri nyaeta nu boga si banteng teu eleh gogu Juragan Burhan. Wah tong miris gelap. Jamak ka tunggul sakitu mah. Sok balas tah kadinya. Ya bagus, tembak. Wah kesit atuh gelap, sing kesit. Juragan Burhan ngarasa panas nempo hayamna dina asora teh. Sedeng nu lalajo beuki rame suraknya kitu di jelema-jelema nu ngadon tumpangan. Pagede-gede sora ngabobotohan hayam tumpanganana. Ayeuna mah segelap bisa ngajelapeng di pakalangan oi. Ayo banteng hanca terus. Banteng hayo terus. Ceuk salah saurang nu numpangan si banteng. Tidak bisa, si gelap pantang mundur. Sambar sakalikeun gelap. Bret. Cuk nu saurang deui nu numpangan si gelap. Ore. Nu surak mani rame sabab si gelap katenggel ku si banteng. Terus banteng, terus bacosan matana banteng. Terus hantem, ulah mere omer. Keur naon ku aing di mandian ku cai kembang ari eueuh untung nama. Ayo banteng. Unggul maneh engke ku aing di gelangan ku mas. Cek Japri mani dadapongan nyaksian hayamna. Lamun kabeneran neunggel, manehna surak bari igel-igelan. Si banteng benar-benar kuat surup kana ngaranna sedang si gelap terus-terusan katenggel huluna oge geus geutihan mani raca. Pamatukna calangap hos-hosan mun jelema mah geus leuleus meureun. Atuh Juragan Burhan teu pati loba omong kakaraeun manehna nyaksian si gelap ripuh kitu, da biasa mah diadukeun jeung hayam saha bae oge teu weleh unggul. Ku sakali neunggel si muruh ngeok lumpat ku sabab eta pisan di ngaranan si gelap cenah. Neunggeulna tarik jeung mani ngaburi nyai. Beja ceuk nu bohong teh mah. Dasar Juragan Burhan pelit barang nempo jagona asor teh gancang disapi heula. Ke heula euy. Kurang bura ieu si gelap teh, ceuk Juragan Burhan bari newak si gelap. Kumaha ari Juragan? Japri bari neuteup semunu teu ngeunah dumeh wae si banteng keur neunggeulan musuhna. Nya lamun diantep mah tangtu si gelap lumpat. Kumaha Pri? Neteu meunang kitu lamun kuring urus si gelap. Sumun, da ieu mah kumaha atuh kan? Teu umum upami nyapih nuju kieu mah. Apan si gelap teh bade eleh pisan, neme oge geuning bade kabur pisan. Can pogoh Pri. Jeung dewek mah moal licik. Mun kitu si gelap geus teu hudang deui, ku dewek dibadokeun. Kakara dewek disebut licik. Tempas Juragan Burhan morongos atuh Jupri jadi ngeleper sanajan ngarasa teu geunah oge. Ari disentak kitu mah teu bisa kumaha sabab ngarasa sieun nya kitu deui jelema-jelema nu sajena teu wani milu ngomong. Kumaha Pri? Rek dituluykeun moal. Teraskeun we datos pameng kan. Jadil tambah tarohanana cuk Juragan Burhan meregos. Tapi Jupri teu leutik buri sabab yakin si banteng bakal unggul. Mangga tambi sabaraha kan? Tembal Jupri bari ngelus-ngelus hayamna legu kana cai. Sebrot diburakeun. Jadi
300 gulung wanin teu ageng teuing atugan lawan pri kuring milu salawe cek Mang Emed ngahatean ka Jupri. Hayolah kuring salawe cek Aki Udin gede hate numpangan si Banteng. Jupri ngawulang heula mikir teu lilapok ngomongnya tujuan. Mangga juragan janten wae lah. Ore, ayo Banteng hakan, ayo hakan. Cek mulalajo si Ganupro kabeh ka si Banteng. Sok saha nu rek nyekel si gelap, Mang Emed nangtang. Teu wani lamun diteluh mah teuing tembal omod kawas nu asa-asa. Dapit sok. Embung. Jadilah sok diteluh sabaraha. 5 perak we lah, jawab Onod. Setik teuing atuh euy. Wani nadangan sakitu. Jadilah cuk Emed nepi kadaek nelu sabab yakin si Banteng bakal unggul. Nulalajo beki ngaguru si Ganu teu sabar hayang gara nyaksian akhirna sedang juragan Burhan masih keneh ngurus si gelap. Bari hate ngelaper puguh teu wani tadina rek ngagos da sugan teh Jupri teu wanion. Ari pek wanion puguh leuleus geus eueuh harpan si gelap aya dina kaunggulan. Keur kitu Jolden Parman datang kadinya nulalajo nyisi merean jalan kabeh geus pada nyaho ka Den Parman mah bubuhan anak nu beunghar katambah dina lapangan pangaduan hayam mah geus sohor tukang wani tumpanganana. Juragan Burhan getihan deui paromana rada marah mai nyaho alona datang teh. Man, na bodang teuing atuh. Rame yeuh ti isuk oge. Cuk Juragan Burhan. Hayam saha nu keur diadu teh Mang? Parman nanya bari ngararat teret ka itu ka dieu. Puguh si gelap asor wae man. Lawan saha Mang? Si Banteng bogana si Jupri gede deui taruhanana oge man. 300 gulung. Sok Parman rek milu sabaraha? Cuk Juragan Burhan harita ka alona nyaeta Den Parman. Gede-gede teuing Mang. Wanian geuning Mang mah kebenaran teh mawa duit gede Mang. Kumaha atuh nya? Cek Den Parman kawas nu bingung numpangan mah hayang tapi duitna saeutik. Perkara duit mah gampang di Mang oge aya. Jeung can puguh eleh atuh man. Pokona mah milu lah lebar pimilikeun ieu teh man. Sok Mang setengahna sewang 75 nya tapi duitna aya salawe keun isukan ku abdi dibayar lamun eleh mah. Da moal eleh atuh. Nah leutik teuing buri sok lah. Jadi setengah sewang jeung Juragan Burhan. Jadi setengah sewang cek Juragan Burhan bunga horeng teh rek neangan kauntungan ti Den Parman. Ayo buru kesel yo cek nulalajo. Mengke heula ngejedog gue nu ngadelehkeun mah. Na pipiliwan pusing teuing cek Juragan Burhan morongos atuh jep deui jempe. Si Banteng geus aya di tengah lapangan tandang ngadaguan lawan ari segelap masih keneh diome ku Juragan Burhan. Kaayaan jempling tapi pinuh ku katenangan nu lalajo pada nahan napas. Darlah meujeuhna Mang, ayo gelap digawe sia cek Den Parman teu sabar. Bentar gelap sok kadinya cek Juragan Burhan bari ngalepaskeun si gelap. Si Banteng jeung si gelap geus pahareup-hareup berat silih bintih sarua kabeunangan. Ayo Banteng hakan tong asa-asa rek ira deui maneh nguntungkeun kadunungan teh euy. Tah berat kitu tah. Pindo deui Banteng, ayo pindo deui. Cek Mang Emed ngabobotohan. Jamak gelap sakitu mah ayo balas tong asa-asa da lain jeung dulur gabreta matana sakali mah cuk omod leuwih tarik. Goreng gawe maneh teh gelap eta hakaneun sakitu halaripuna teh piraku maneh teh rek ngerakeun dunungan sok ngalawan jelu. Cek Juragan Burhan siga nu gregeteun nakeran nyaksian si gelap diulinkeun ku si Banteng teh da eta we atuh sakitu si gelap can pernah pacundang harita mah teu bisa loba pamolah nyingkahan paneunggul. Si Banteng oge geus teu bisa nyaripuh we nu aya terus-terusan kabintih nepi ka huluna raca tapak silih banting. Ayo saha nu rek nyekel si gelap?
sok dituluyo ku dewek, cek Emed hohoak. Si laing mah wani dina kayan geus kieu, top we loba ku sorangan, jawab Kurdi. Bisi we aya nu rek micenan duit. Cek Emed bari ngetukeun padudanana. Kumaha ye? Tambih deui juragan sawios lah ku abdi dihapit, cek Jupri ka juragan Burhan ngajak nambahan tarohan. Sudi teuing tembal juragan Burhan. Aden, atuh kersan teu darame keneh atuh Den, tak cantang tos sigala peleh. Ari akang mah resep wae hoyong nyobi kawantu nu anom. Saurna Aden mah pangwantuna, cek Jupri siga nu ngolok ka Den Parman sangkan Den Parman daek. Ku nempok kaayaan sigelap oge tetela sigelap moal aya bahan unggul, tapi ku sabab era disebut pangwanianana, tur era ku umum atuh Den Parman nyanggupan pok ngajawab kieu. Jadilah sabaraha? 100 we lah ulah agong teuing. Sok, tapi lamun dewek eleh ku dewek dibayar isukan, sabab ayeuna dewek teu mawa duit. Tembal Den Parman nafsu nepi ka wani numpangan deui si gelap ti ditu mah ngajaga harkat di muka umum bari jeung susuganan bisa hasil. Percaan dan ka Aden mah sawios enjing oge teu janten wagelan, mangga janten wae lah, cek Jupri wuh beki bungaheun sabab geus yakin 100% poe eta bakal menang duit loba. Beki lila si gelap beki ripuh tenagana leungit ditenggel teh geus teu bisa kumaha atuh juragan Burhan ngageremat. Siat ngalugas bedog niatna rek nyabat beheung si gelap da ameh bedog teh. Tapi samemeh maksudna laksana si gelap geus ngeok manten bari ngabecir di pakalangan. Grrr, nu surak meuni rame nakeran. Ore, hidup si Banteng jago. Si Banteng jago Bandung Kulon, si gelap asup kanang. Goblok, keok ku si Banteng di podaran si aku aing mah. Kagok deuleu hirup oge, ari Allah. Kauntungan kieu mah, cek juragan Burhan bari loncat megat si gelap nu norobos rek kaluar. Dangan sakilat pisan, bedogna geus nyapatkeun beheung si gelap. Keok, gerepak. Terus teu ngap deui. Lebar mang maka dipaehan, cek Den Parman. Geus teu guna atuh daman, ari ngarugikeun mah. Baelah loba keneh ieu hayam mah. Cek juragan Burhan bari gek diuk dina pilar sedeng nu lalajo mimiti budal. Sabab geus eueuh deui hayam nu turun teu lila ti dinya. Jadi ti iseun ngan tinggal Jupri, Emed jeung kadua pribumi. Naas, alus hayam teh Pri. Tah duitna kakara 50, engke 100 deui mah. Cek juragan Burhan bari mikeun duit 50 perak ka Jupri, sedang nu 100 deui mah cenah dianjuk. Da Den Parman teu mawa duit, Jupri teu loba omong gancang duit teh ditampanan. Dewek 100 nya Pri, cek Den Parman. Sumuhun, ari nu agan kumaha? Cek Jupri bari netep ka juragan Burhan. Dewek mah 50, sebab duaan jeung Parman. Jadi Parman boga hutang ka maneh 150. Sumuhun, mung saena mah Aden wae nu ka dieu, margi ari akang kada ka ditu mah izin. Heug, isukan ku dewek dibayar, cek Den Parman beri jeung ambak. Sabab bingungkeun mayarna ti mana sedang duit 150 perak teh lain saeutik, cukup keur meuli sawah sagala. Mangga atugan Aden, sanes kirang sono atuh nuhun bae. Cek Jupri bari seri terus pamitan. Yor wae sing kageleng mobil sia. Ulah juragan atuh. Hehehehe. Cek Jupri bari terus ngaleos dituturkeun ku Emed. Saditinggalkeun anak ku Jupri jeung ku Emed, juragan Burhan jeung Den Parman ku kulutus ambak-ambekan bat terus jadi nafsu. Dia teh kuduna maulah dibayarnya. Tuman kieu mah jadi hutang. Di mana keur mayarna geura leung Parman aya jual-jualeun ari Mang. Sarua we Mang, abdi oge bingung ngajual teh ngajual naon, menta tang teu moal dibere. Ari loba-loba teuing mah, menta salawe oge ayeuna mah geus seuseut, cek Den Parman garo-garo henteu ateul. Matak naon ngajual sawah? Juragan Burhan mimiti mawa teu baleg. Sawah mana? Keun wae nu mah teh sarua jeung boga Parman. Nasaha nu ngalarang, komo ayeuna Parman geus gede, sakuduna pisan gancang-gancang dari mawarisan ti mama. Nya Mang,
kumaha jalana supaya abi nerima warisan loba da eta si Ahmad jeung si Rukmini nu jadi gangguan teh, ceuk Den Parman. Soal eta mah gampang, pasrahkeun wae ka Mang. Tanggung beres lah, pokona bayar heula ka si Jupri sakalian nu Mang deui pangbayarkeun. Nya Mang, kumaha jalana supaya abdi narima warisan loba da eta si Ahmad jeung si Rukmini nu jadi gangguan teh, ceuk Den Parman. Soal eta mah gampang, pasrahkeun wae ka Mang. Tanggung beres lah, pokona bayar heula ka si Jupri sakalian nu Mang deui pangbayarkeun. Nya, tapi kumaha carana? Ti mana jalana abdi kudu ngayakeun duit nu sakitu lobana teh? Ceuk Mang oge jual sawah. Atawa terus terang ngomong ka mama maneh teh boga hutang kitu ka Mang, tapi ulah dibejaakeun ngaduhaya mah engke ku Mang diperkuat piraku teu percayaeun. Perkara maksud maneh nu tadi Mang sanggup ngebantu asal Mang dibere bagian maneh. Maneh mah teu perlu hariwang. Ulah rek sieun jang ye beres lah, ceuk Juragan Burhan terus ngolo. Dasar Den Parman keur nafsu teh eleh ngaduhayam di asongan nu kitu teh jol daek bae. Geus henteu dipukar pikir deui pok ngomong kieu. Lamun Mang sanggup teu nepi ka beres, wah ke dibere gede ku abdi mah persenanana oge. Ulah disebut si Burhan jago Bandung Kulon, lamun kudu gagal ngajalankeun gawe rupa kieu mah saha nu rek wani ngalawan ka Mang. Tapi kumaha da mama teh hirup keneh kitu deui Rukmini jeung Ahmad, ari abdi mah sok sieun kana akibatna Mang. Ulah leutik burih, ayana naon mah Mang nu bakal tanggung jawabna. Teu dulur teu kolot sakira-kira ngaganggu mah diberesan wae. Den Parman ngahulang pikir mah muter mani ulang mikiran kahayang jeung cita-cita, ras ingat kana hubungan kakulawargaan. Lamun rek binasa teh mah kacida pisan dorakana. Ras ingat kana cita-cita hirupna nu luhur hayang senang ngunggulan batur. Rasa kakulawargaan anak leungit kaganti ku kanekadan sakicep Den Parman geus kapangaruhan ku nafsu setan. Bener Mang, hade kitu oge kuring satuju, tapi moal doraka kitu ieu teh Bang. Alah, make mikirkeun kana doraka, na kumaha ari nu disebut doraka teh. Bet sieun ku nu can karuhan, cicing we maneh mah. Kumaha Mang, da Mang oge saruang eba ka bapa maneh teh. Maneh kacida teuing abong ka adi nu sangsara, eueuh pisan tulung bantuna. Rencana keur mayar ka si Jupri kumaha Mang? Dibayar-bayar teuing lah, da ka Mang mah moal daekeun lagi. Keun ari duit mah urang ikhtiar ku jalan nu tadi teh nyaeta maneh kudu ngakukeun boga hutang ka Mang. Engke ku Mang ditagih, pastilah mere asal maneh ulah bari jeung heureuy. Kudu siga nu nya boga hutang, alasan mah urut naon bae lah, ceuk Juragan Burhan ngatur siasat. Eta we sigana mah mama moal percayaeun hutang naon cenah gede-gede teuing. Piraku maneh teu bisa ngomong. Kumaha mun terus terang urut ngaduhayam eleh hutangna lain ka Mang tapi ka polisi atawa ka Lurah Tarman nu dipercaya ku urang manehna mah. Nu dipercaya ku urang maneh nama asal uang rokok we, piraku teu daekeun dititah kitu-kitu wae mah. Bener Man, Lurah Tarman kudu dibejaan ti ayeuna. Engke Lurah Tarman teh datangna jeung Mang, maksud nagih kitu-kitu jalana. Wah beres Man, ceuk Juragan Burhan bungaheun nakeran. Naon ieu teh apana? Beres teh beres naon? Ceuk hiji sora awewe nu norojol kaluar, oreng eta teh mah munah bojona Juragan Burhan. Ah henteu Bi, ieu we beres jeung kantong-kantongna eleh gede Bi, tembal Den Parman ngabaleng barakeun. Kusaha Man ari Mangna milu eleh henteu? Ah da Mang mah teu ngiring main, abdi we nu kabobolan. Rek balik oge manila leuleus, ceuk Den Parman bari cengkat nangtung. Har, nah rusuh-rusuh teuing, ke heula atuh. Ari eleh mah tenangkeun heula pikiran. Cai geus panas. Keun wae Bi, isukan deui. Lieur lah ayeuna mah, da mani ludas pisan atuh Bi. Isuk pageto, Mang oge ka ditu meureun, bejakeun we ka mamanya, ceuk Juragan Burhan. Mangga Mang, mangga Bi. Teh kade ati-ati di jalan, ceuk Maimunah dibina Parman bari neuteup sumunu nembongkeun kacurigaan hatena.
Kocapkeun ti harita pamirsa poe Salasa harita teh katempo Den Parman aya di imah teu indit-inditan gawena hulang jentul sakapeung luhlah semunu bingung nakeran. Biasa namah kana dahar teh mak ayeuna teh sahuap-huap acan ti isuk can dahar nanaon jemundud bae matak pusingeun nu nempo. Min ari Kang Parman kunaon ditempo keunana teh ngalamun bae ceuk Den Ahmad ganeng Rukmini ngomongna ngaharewos lalaunan. Duka atuh Kang, da kana tuang oge teu keresaeun. Tuh tinggal cai kopina oge weuteuh keneh. Tembal Neng Rukmini sarua herana. Barareda nya balik ti maribaya teh. Teu ngarti akang mah tara-tara ti sasari moal kitu ambek pedah kamari mah. Ah, piraku deui Kang, nu kitu-kitu wae mah dianggo ambek. Aya perkala di luar Kang, sok tara terang kana adatna bae. Moal kitu lieur ku awewe mah. Duka atuhnya, nu pasti mah Kang Parman teh keur nandangan kasusah. Eta geuning paromana oge nguyung kitu, ceuk Neng Rukmini bari gek diuk. Ret kaluar, keur kitu kurunyung Juragan Suryaman sumping tas sepor jalan-jalan. Neng Rukmini teu leleda gancang nyadiakeun opieun roti jeung cai susu, da biasana lamun Juragan tas sepor jalan-jalan teh kudu disadiakeun. Amis teuing ya susu teh Min, sur Juragan Suryaman bari nyimpen deui gelas cai susuna. Da sagede ulana mah mama, engke mah ulah amis teuing nya, dicare ku dokter. Puguh mama teh supaya ulah loba teuing kana amis-amis. Kamana ari Parman? Sur Juragan Suryaman naroskeun Den Parman anak cikalna. Aya mama ti tadi oge da ngalamun wae duka nuju mikiran naon Kang Parman teh. Kana tuang kana ngaleueut oge teu karesa. Sugan ka Ahmad ngomong naon? Teu cacarios puguh mama. Heran abdi oge tembal Den Ahmad bari gogodag. Cing geroan ka dieu kitu ceuk mama. Jung Den Ahmad cengkat koloyong ka tukang rek ngageruan Den Parman tekung sirila geus kahareup deui gek Dario. Katempo Den Parman meni nguyung eueuh kaberaganana ku Juragan Suryaman ditetep anteb atuh Den Parman ngeluuk tungkul. Lain man, mama mah ngarasakeun kaget tempo kaayaan Parman nu rupa kieu teh. Bet beda-beda ti sasari. Biasa loba omong gumbira ari ayeuna hulang jentul. Kawas aya nu keur dipikiran. Cing, kunaon Parman teh? Jep kaayaan jempling Den Parman teh gancang nembalan kalah ngeluh beuki tungkul. Nah, Parman teh ambak peda kamari ku mama diomonganan. Sur Juragan Suryaman naros deui semunu teu sabar ari Den Ahmad jeung Rukmini mah ngahulang teu wani milu nyarita. Dumeh hariwang sok sieun salapok malum adat Parman tara kaopan sok terus ambak. Teu mama. Abdi mah teu ambak henteu naon, tebal Den Parman tanggah neuteup. Lamun teu ambak kunaon atuh jemudad jamendud kitu. Jeung teu sacara biasa sasari. Mama, abdi teh nuju bingung. Kumargi abdi gaduh sametan ka Lurah Tarban, bingung kanggo mayarna mama, tembal Den Parman. Gebeg Juragan Suryaman ngagebeg nya kitu deui Den Ahmad jeung Neng Rukmini leuwas tina ku teu nyangka Den Parman boga hutang ka batur. Jadi Parman teh boga hutang ka Lurah Tarman. Bapa mah herana urut naon. Apan duit mah ku mama teh dibere unggal poe. Remos bae abdi teh lepat mama. Sabaraha jeung urut naon sok terus terang ulah asa-asa. Urut naon nepi ka Parman boga hutang ka Lurah Tarman teh. Ditanya kitu teh Dan Parman teh ngajawab atuh Juragan Suryaman jadi bendo. Ngerakeun ngawirangkeun namun kieu mah Parman teh kawas nu teu diurus ku kolot. Wani unjak anjuk ka batur. Teu sangka. Da sanes nambut artos mama. Ari enggeus urut naon atuh. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.